malam pembukaan enggak di Dewoyo nyagen tresna mekar iya di dago pakar tuker pahet janji bakas sauyunan tepung rempung jajantung arek jajantung awor jadi hiji rujuy lir buah kawung recit namanu jeseorna angin ulit asih ngahariring oyak nadahan usikeun rema panangan si cepeng rempang mapai kaendahan kago pakar geus nyanteur ka pangantenan langeun nyantel na ingetan cekeja kago pakar narekahan cekeja cenah cekeja kago pakar ganti ngaran sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun duha nu basa di manehna hirup di tempat mungkara tresna mekar yeun di dago pakar tuker uyunan tepung rempung jajantung jeung jajantung awor jadi hiji rutuy lir buah kawung licin namanu jeseorna angin ulit asih ngahariring oyak nadahan bisikeun tema panangan si cepeng rempang mapai kaendahan kago pakar geus nyanteur ka pangantenan kago pakar langeun nyantel na ingetan cekeja cenah cekeja kago pakar narekahan cekeja cenah cekeja kago pakar ganti ngaran kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha basa eta manehna kuring waca di tempat mungkara. Yeah.
kababatang di hadapan Mega Malang ditandasa di kakaya katelengesan katelengesan nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nya nafkah keturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeteing lalaki ngalungesar ku Rajapati daya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina kalianeun lengendeungeun tega temen teuteungeun ngahianat bebeakan kamalinaan Daya lagu disangakeun ka Bapak RT sareng ka Bapak RW na atau sareng ka Bapak Kades atau sareng ka Bapak Bupati na atau ka Pak Oni wilujeng sumping sareng siuring wilujeng tepang saestu eta jalma geus lila ngadon unta nya nafkah jeung turunan jeung pamajikan pamajikan dedeteing lalaki ngalungesar ku Rajapati kaya pisan anu bela miasi kana dirina kana dirina saestu eta jalma geus lila ngadon lunta nya nafkah jeung turunan jeung pamajikan jeung pamajikan dina selah silaki jeung
selapan etep kagambar diri anjeuna nu anteng datang nembongan Dina geter hate aya kau melang was-was ingis leungiteun Dina geter kadede nu pageu pinuh ka memet ulangan ukur lamunan na iraha urang arek paamprok tepung asih saenyana na di mana jeung iraha urang arek paamprok nu putih mugi ngajadi na di mana jeung iraha urang arek paamprok tepung asih saenyana na di mana jeung iraha urang arek paamprok tim mugi ngajadi. Aduh ya lagu disengakeun kaparogi sedayana anu resep lingkung sini Sunda ulah hilap tonton sungguh dina YouTube ieu eta lagu selagi jeung ayat cisoca rembes masehan arai dina geter panetep kagambar diri anjeuna luas nembongan dina geter hati aya kamelang luas-luas ingis leungiteun dina geter kadede lupung pinuh ka memet ulangan datang nembongan na di mana jeung iraha urang arek paamprok tepung asih saenyana na di mana jeung iraha urang arek paamprok tepung tim ngajadi na di mana jeung iraha urang arek paamprok tepung asih saenyana na di mana
Rek diasuh berkat cinta kabar kasih. Kira kurenda ada birahi. Rek dipajar dina gapuran karenan sentuh kawitan. Rek dirundung berarti tinggi di cinta kembang asih. Diangkir kurenda enak birahi. Dan dipajai dina gapura karenan sangkan kemudian dirundung berarti tinggi di sutra kayas dipunung sulamat cinta bukan harapan sing tinekanan dilalui marang tanggetan diulang ayang-ayangan Wargi Sunda. Hup. Ya. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung. Lamun apel hilang ngomonglah SMS-an. Kuring di Pulau Jawa, Manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan mabok kelas SMS-an.
jelema paling dunya beki maju dan urang pa jauh bisa ngobrol ungang waktu tiap SMS-an atau nelpon dan di pikiran dan pusaka bobolan nu penting mah ada mikir bamanehna boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung lamun apel ngeulang teu aya SMS-an. Hai hai hai. Oke dah. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung lamun apel ngeulang mojok dia SMS-an kuring di pulau Jawa manehna pulau Sumatera lamun malam mingguan mojok dia SMS-an. Jelema paling dunya beki maju najan urang pa jauh bisa ngobrol tiap waktu SMS-an atau nelpon terjadi pikiran najan pusaka bobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Jelema paling dunya beki maju najan urang pa jauh bisa ngobrol unggal waktu tiap SMS-an atau nelepon terjadi pikiran kajen pulsa kabobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna boga kabogoh jauh leuweung gunung tapi apel teu bingung